Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur sadaya, sahabat-sahabat dimanapun ayana, mugia ginanjar kawilujengan. Innal hamdalillah usolli wa usollimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ayu hadirun itaqulo haqo tuqotihi ala tamutuna illa wa antum muslimun. Para sahabat sadayana dimana oge ayana, mugia kesehatan keselamatan cing maparinan urang sadayana nang tayungan urang sadayana sareng dilancarkeun tina sagala urusan urang sadayana. Amin amin ya robbal alamin. Wilujeng tepang sareng simkuring anu katelah mah eyang kibuyut singa atanapi kibuyut singa, aya oge nu nyebat eyang kibuyut mas. Nyaeta kuring teh mangrupikeun guruna si Jodi sakawaruga anu dina pagelaran wayang sakama. Dinten ieu kibuyut bade magelarkeun nyaeta maparkeun jejer carios carita dongeng. Ayeuna bade nyobian nyaeta carita dongeng Sunda anu dina lalakon Mustika 5 Pawarna. Supados teu nyangkolong teuing waktos, mangga urang pedar ieu lalakon. Brung ah. Dicarioskeun di hiji kampung anu namina Kampung Manglayang. Naon disebat Kampung Manglayang? Margi padumukana caket Gunung Manglayang. Ieu kampung teh tebih pisan ka kota pamirsa. Kampungna nu masih kene asri, cai herang curcor tina wahangan, dangan endah matak betah nu nyicingan. Carioskeun di hiji bumi anu diisi ku 3 jalmi, Ibu Anis sareng kadua palaputrana. Anu kahiji namina Den Karma sareng adina nu kadua nyaeta Den Saka. Ibu Anis tos 2 tahun dikantunkeun ku carogena, alatan carogena dihakan mau waktu keur ngalasuluh di leuweung. Isuk-isuk kira-kira haneut moyan, Den Saka pamitan ka ibuna niat bade ka leuweung nyaeta rek ngalasuluh. Pok Den Saka nyarita, "Mak, naon Jang? Abi bade pamit ayeuna rek ka gunung. Maklum eta geuning suluh geus beak, Mak. Meureunan engke emak moal bisa nyangu." Aduh Jang, nya teh karaos. Tapi emak mah pepeujeuh Jang. Emak mah masih keneh trauma inget ka bapa maneh. Beureun apal bapa maneh teh maotna alatan naon. Ih, Mak. Tong ringrang, tong hariwang, da ari pati bagja cilaka mah eta mah kagungan Allah. Urang mah mung sakadar ngajalankeun. Margina eta abdi teh pamit ka emak, nya kahijina mah nyuwunkeun doa supaya abi salamet nggoning ngalasuluh eta ka leuweung. Nya Jang, da atuh lamun ujang teu ngalasuluh, emak ayeuna masak rek make naon. Nya didoakeun ku emak cing salamet cing hasil ngalasuluhna.
Muhun mak atuh moal loba carita kuring terek angkat ayeuna. Jang geus sarapan encan tuh da geus asak mah teh tadi malam sampe dari sangu mah encan nyangu mah teh. Teu acan mak, da tos siang geuning mak ye bade dibekel we. Nya atuh jang gitu masih kena dihawu da acan dia kumaha teh cacan dijahit. Teu talangke ben saka langsung asup ka pawon nyaeta rek nyokot belum sampe hasil belum inungna. Teu lila manehna kuruyung deui ka tengah imah nyamperkeun ka indungna nyaeta langsung pamit siap-siap init kaleuweung niat rek ngalasuluh. Hari indung nama tuluy weh nyolongkrong nyamperkeun ka kamarna si Karma nyaeta niat rek ngahudangkeun anakna sabab poe geus beurang geus rek maju ka jam salapan masih keneh ngarengkol. Astagfirullahaladzim jang masih keneh ngarengkol ieu teh geus beurang. Tingali ade maneh mah geus init kaleuweung geus neangan suluh. Ari maneh nurun ka saha da bapa maneh mah henteu kitu. Bu Anis nyarita teh bari memenyeng sarung si Karma. Atuh si Karma ngulisik bari jeung ngarasa jengkel panon masih tunuh keneh dihudangkeun ku indungna. Aon atuh malah ngahudangkeun deui tunuh keneh mah. Maneh mah maneh pamales-pamalesan teuing jang. Udang atulah asa rungsing mah maningalina. Batur mah geus nepi ka mararana, maneh mah masih keneh di kamar. Ada dasar aing mah. Bari itu ngeunang batur ngeunah teh. Balik lah aing udang. Karma udang bari jeung pramona amek pisan ka indungna, teu sirikna indungna ge dudupak. Tuh Bu Anis teh nepi ka ngagolewang nangkarak sabab pangawakan geus kolot tanaga ge geus pogok. Hidupak ku si Karma nepi ngabebengkang. Atuh Bu Anis teh nepi ka reuwas jeung ngajerit. Hatena jumerit boga anak sakitu kalakuanana beda pisan jauh pisan jeung adina. Ai si Karma teu malire indungna agoler kadupak ku manehanana. Manehna mah turuy mulu kaluar tapi lain ka kamar cai atawa rek mandi atawa rek si beungeut ieu mah malah asup ka pawon. Goblok teh jeung eueuh di sangu. Aing lapar ya. Goblok teh teh naon di ngahalangan. Si Karma bari amak-amakan malah nepi ka eta tetenong ge ditajong. Tuna dihaneuleum sieum paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang urang samper deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cagah permios.